Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana. Kumaha darama? Alhamdulillah dinten ieu tiasa patepang deui sareng Ibu Nunu di pangajaran basa Sunda. Alhamdulillah barudak ayeuna urang parantos lebet ka tema opat. Materi dinten ieu nyaeta nyebutan gambar jeung gunana. Hayu urang kawitan pangajaran dinten ieu ku maca doa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Hayu barudak urang diajar sing saremangga. Tah barudak ayeuna urang diajar basa Sunda tema opat nyebutan gambar jeung gunana. Ayeuna Ibu Nunu bade macakeun tujuan pembelajaranna nyaeta siswa tiasa nyebutan gambar jeung kagunaanana kalawan bener. Siswa tiasa nuliskeun gambar jeung kagunaanana kalawan bener. Tah ayeuna aya hadis of the day. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga liang lahat. Barudak judul materina nyaeta nyebutan gambar jeung gunana. Tah ayeuna urang perhatikeun nya sasarengan aya gambar naon wae. Ibu Nunu bade masihan contona. Di dieu pasti sadayana tos terang. Aya gambar naon? Sapu nyere nya barudak. Namina teh pami basa Indonesia nama sapu lidi. Nah, pami basa Sundana sapu nyere. Naon kagunaanana? Nyaeta paranti sasapu di buruan. Saha di dieu anu sok nyapuan buruan, sok sasapu di buruan saha? Tah, pasti apalnya ieu namina sapu nyere. Teras naon ieu namina? Nyaeta wadah runtah. Paranti naon? Paranti ngawadahan runtah. Tah barudak banda-banda nu aya dina gambar ieu teh pasti hidup oge teu asingnya aya di bumina masing-masing. Janten tos teu aneh deui. Ayeuna nomor kahiji. Aya sebutan gambar ieu di handap jeung naon gunana. Tah, aya di halaman 50 nya barudak tiasa ditinggal. Nu kahiji ieu aya gambar naon? Aya gambar tas. Tah, ieu teh namina tasnya. Pasti tas ieu teh ngabogaan kagunaan. Naon kagunaanana? Nyaeta wadah pikeun mawa barang jeung kalengkepan. Jadi tiasa ngawadahan naon wae nya, buku, acuk, teras teh kamaman, katuangan naon wae tiasa dilebetkeun kana tas. Janten ieu teh wadahnya. Tapi nu jelas mah ieu mah wadah tas gambar ieu mah kanggo sakola nya, berarti ngawadahan buku, ngawadahan patlot, ngawadahan kalengkepan anu sanesna nya. Terus anu kadua, ieu aya gambar naon? Gambar patlot. Pami bahasa Indonesia nama pensil. Tah, ieu mah bahasa Sundana patlot nya. Kanggo naon? Pikeun nulis. Pasti barudak sakola mah apal ieu namina patlotnya paranti nulisna dina buku. Nu katilu ieu naon namina barudak? Pangserutnya. Ieu namina pangserut. Kanggo naon Bu pangserut teh? Tah, pikeun nyeuketan patlot meh nyungcung. Janten tiasa dianggo nya. Pami ayeuna patlot teh acan di serut mah, teu acan diseuketan mah moal tiasa dianggo patlotna gitu. Pami Indonesia nama serutan pangintennya. Coba ayeuna urang lajeng ka nomor salajengna. Aya gambar naon ieu? Embernya barudak. Tah muhun namina ember. Kanggo naon ember teh? Nyaeta pikeun ngawadahan cai jeung banda nu sejena. Tiasa cai, tiasa acuk pamitos nyeuseuh di kana emberkeun teras di jemurnya
dipoekeun tiasa oge sagala we ieu mah ngawadahan piring misalna teh parantos kukumbahan piring dikadiekeun tiasa janten wadahnya ember teh cai sareng banda nu sejena nu kalimana ieu naon gambar naon sanes anyamannya ieu nyaeta namina kekesed atau kesetan ya kalau bahasa Indonesianya mah apa kegunaannya pastinya aya kagunaanana nyaeta pikeun ngelap dampal sampean lamun baseuh tah biasana kekesed ieu aya di bumi di hareupeun panto nya panto kamar mandi panto kamar atanapi pas tos di luar ka lebet bumi di ruang tengah sok aya nya di ruang tamu tah ieu namina kekesed supados sampean anu misalna di luar kotor atanapi baseuh teh digaringkeun dielapna nganggo kekesed gitu nu kagenep ieu aya naon tah geuning nu kagenep teh ieu teh namina sapu injuk nya sapu injuk aya teh kagunaanna pasti aya pikeun ngaberesihan ubin atanapi tempat anu kotor ya ubin teh lantai barudak sadayana nah nu sok rajin sasapu mah pasti ya terang ieu namina tiasa ngabentenkeun nya sapu injuk sareng sapu lidi tah kitu ieu pakakas atanapi benda-benda nu aya di bumi nya di rorompok anu biasa ku urang dianggo di sadi dinten gitu aya keneh teu Bu aya keneh ayeuna coba naon ye anu katujuh aya panghapus tah ieu panghapus namina teh kanggo naon pikeun ngahapus tulisan lamun salah nya nu kadalapanana aya naon ieu namina buku tulis tos terangnya buku tulis mah kanggo naon pikeun nulis tah nu kasalapana ieu tadinya aya bola pikeun naon bola teh main bal murang kali pameget mah biasana tah raresep kana bola soalna sok olahraganya nganggo bola nyata main bal aya bola basket bola voli bola pingpong sadayana seueur bolana tah ieu mah bola balnya anu sok dipaenkeun di lapangan gitu tah ayeuna nu ka-10na naon ieu namina pacul pami bahasa Indonesia mah cangkul tahnya kanggo naon pikeun pertanian maksudna naon Bu biasana patani osok nyandak pacul supados ieu maculan taneuhnya soalna bade melak tatangkalan bade melak tanaman bade ngebon tah taneuhna teh di paculan heula pokoknya mah ku patanina nganggo pacul supados engkin tanamanna tiasa dilebetan nya taneuhna tiasa dilebetan ku tanaman gitu barudak kumaha tah tiasanya insyaallah nami-nami bandana sareng nami-nami kagunaan-kagunaanana dina gambar tos ditampilkeun tiasa sadayananya di nomor hiji dugi ka nomor 10 tah alhamdulillah barudak ayeuna Ibu Nunu bade masihan pancen naon pancena dibuka buku bahasa Sundana halaman 50 dugi ka 50 hiji saminya di eusian nyebutkeun gambar jeung naon gunana tadi tos dipasihan gambaranna contona ku Bu Nunu tadi kerjakeun tong hilap dina buku tulisnya dikerjakeunana teras nami gambarna naon teh eta sareng kagunaanana tong hilap dikintunkeun dikirimkeun ka Ibu Nunu diantos ya pengiriman paling terlambat tabuh 20.00 atanapi tabuh 8 wengi hatur nuhun pangajaran dinten ieu parantos rengsenya hayu urang tutup ku bacaan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun barudak sadayana Barudak sadayana, alhamdulillah pangajaran dinten ieu parantos rengse, urang tutup wae kegiatan dinten ieu ku maca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tong hilap tugasna atau pancena dikerjakeunnya, tong hilap dikirimkeun ka Ibu Nunu. Ibu Nunu antos dugi ka tabuh 20.00 diantosnya barudak sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.